Ah, mencieun lu geus kolot. Da ieu mah ngora keneh. Assalamualaikum. Assalamualaikum lur, balik di jeung urang euy. Wah ayeuna urang teh ieu teh rek ngalenangan ieu jukut nu kamari dipelak geuningan euy. Bari jeung sakalian ngagemuk kitu meh tere badag. Ya kabeneran deui ieu teh euy. Gemukna aya nu mere kitu ieu pamere. Masarada TS kieu gemukna oge heuh bae we lumayan we heuh. Ngaranna oge atuh gemuk pamere gitu, tapi udah bakal hade keneh kieu-kieu oge. Bari jeung sakalian itu di kebun aya lanceuk cenah euy keur ngala jagong. Bari jeung urang penta we kitu ieuna. Menta jagongna jeung menta daunna keker parab sapi. Tapi samemeh kana acara ieu teh urang mah euy. Nyengetan we kitu. Kita nu lalajo teh aya 10 urangna. Tapi anu menyukai video meni eueuh hiji-hiji acan gitu. Klik heula atuh euy tombol sukana. Mesu banget urang nyen videona heueuh. Nuhun atuh nya kanu geus ngaklik eta tah. Ieu geura urang mimitian. Taya kebon teh euy, pan kamari geus ka dieu geuningan. Tuh itu tuh geuning ngelun. Sigana mah keur melem jagong itu teh. Nah, geus buahna atuh ieu teh ari tangkalna kamarana eueuh. Tangkalna mah di ditu, di tengahan da ripu ngababadan jabanding keur ieu. Keur sapi cenah ngameh awet, keur sapi saha we. Tuh. Gitu. Keur bapa, keur maneh, keur saha deui atuh da. Meh awet gitu. Ayo mun di ala kabeh mah ku teh aya nomeureun beak. Moal aya keur isuk gitu maksud teh. Letaknya buahna we hungkul. Di alana. Ada ieu teh naon ieu teh geus dibungkeutan kieu pesenan ieu teh? Kumaha? Cenah loba nu barutu batur, hayang. Bae we cekengan. Diiangkeun heula cenah ieu. Oh, ieu rek geus diiangkeun ieu. Berangkat heula. Lumayan we 1000-1000an atuh. Itu ada Korea dagang. Korea dagang aja. Tuh jukutna teh geus hade atuh. Baradag tuh. Itu jukut tuh kamari di pelak teh pada jukutna deh itu. Baradag di sarua. Urang kored oge jukutna. Itu tah. Menangan paya we ulah ieu teuing ulah jauh teuing koredna oge. Tuh membelah dia mah euy gambung pisan tuh katingali pisan jukutna jangkung jukut etana maksud teh jukut lain pelakna nu jangkungna jukut pelakna tuh berarti tak gemuk teh tere badag. Tuh delenangan maka tingali jukutna heuh alde montok euy. Aos di dieu deui kumaha bieu teh? Anu sakarung teh geus eueuh beak. Enggak, beak alhamdulillah aja. Alhamdulillah lancar. Menang duka menang sabaraha ya dan kira. Gitu. Hitung duitnya ya. Gitu. Atuh teh. Bieu teh dikurilingkeun eta teh dagangna teh nya. Tuh. Jadi menang 80-nya. Sa ieu bieu teh saiangan teh bari jeung tereh beak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tah ieu euy menang ieu teh. Itu tuh. Agaleng ka itu heueuh. Tah nu sagaleng deui aya tuh. Menang lenangan. Tuh. Tinggal ngagemuk ieu teh. Orang teu bisa euy ngagemukna bisi salah. Aya orang gemuk. Oh, detik-detik udah.
Iya non loba gemukeun naon kon ka itu bisi teu mahi. Ketika lah. Panggemukan mah ieu teh taneuh baseuh maka yo nyahut kana ieu. Udah hujan wae nya ngal sore hujan terus ya teh. Lohor maju sore eder hujannya jadi posisina teh hade keur kena pertumbuhan pepelakan teh. Tuh kieu yang gemuk na teh heueuh. Ya cret da posisi na irit. Alhamdulillah euy. Ngalenang nganyukut aja ngagemuk na teh beres. Tinggal ayeuna teh ieu tinggal ngalatangkal jagongan keur parep sapi. Dah heula ieu teh. Nya sangu heula. Sangu heula ya. Da lapar geuningan. Naon ieu deungeunna ieu teh? Biasa we di leuweung mah lalab-lalab. Lalab tuh lalab-lalab. Ya jang tuh muka dari we. Nah, dibungketan kieu ieu mah jagong teh. Meh naon? Bisi ku hayam jang dipacokan we hayam da dilemur melak jagongna atuh da. Lain mau lituar gitu nih yang kolot kieu ieu mah. Can garing jang rek digaringkeun pisan keur bini. Oh, rek keur bini ieu mah. Tuh loba euy. Tinggal meungkeut ya teh tuh. Udah lajang aya nemang jagong kada maju beurang di panas da jagong geus meunang aya nama bawaeun tuh. Loba tinggal tuh. Nah. Kemudian mawa tuh. Sampai jumpa selanjutnya di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.